Balik deh ya ceng di nyoh konten kapoe ieu kunaon cing penting-penting kakarak si nyoh mah ceng penting-penting kontena bener teh ceng bener nying keur ngalamun loba pikiran ceng euy pabarana ngaliwat ya ceng teka rasa ya enak tere asup pertengahan puasa teh kumaha puasana ieu lancar lancar nanya kudu eta mah teu menang teu ulah aya batal komogodin ceng lah kunaon ya urang ayeuna konten penting-penting kan kahiji karena bulan suci Ramadan ceng manya urang rek konten berang-berang jeung si AA jadi kada bagmatu ku masyarakat ya jadi ayeuna urang ya konten sekitar jam 8-an lah ceng rek konten ka mana ayeuna teh urang ka Kerang Ember kamari jo urang ngaliwat ke dinya ka Jalan Mitra Batik Tasikmalaya seputaran Tasikmalaya kene urang ngaliwat aya nu dagang kerang ember. Kalau kerang ember, kerangna bentuk ember jadi, atau masakan ember. Jadi pokoknya mah sigana mah seafood gitu, tapi kaki lima. Lamun kaki lima mah mahal meureun. Wah, anjing kaki lima mahal. Eta mah mahal. Kudu rada dicobaan lamun berarti khusus warga Tasikmalaya ya di bejaan heula nya khususnya nya tinggi. Benar. Khusus warga Tasikmalaya di Jalan Mitra Batik, nomorna alamat lengkapna can apal, engke langsung urang survei ka ditu ceng tempo situasina jeung rasana seperti kumaha. Urang cobaan langsung ku urang jeung ku si AA. Di si AA keur rada teh konsen pikiranana teuing keur ambiar meureunanya ceng. Keur ambiarnya di dieu loba emutan sametan. Anjir, duit geus kurang kumaha sametan keneh tuh. Geus lah ceng, hayu aya mah urang langsung nya supaya maraneh teu penasaran oge tapi saat can nonton video tuluy heuh subscribe heula, di like, terus di komen. Follow oge Instagramna @nyoh_ceng. Jadi ceng urang tuturkeun langsung. Tah ceng, urang geus tepi di Kerang Ember. Jalanna teh alamatna teh Jalan Mitra Batik nomor 6 hiji deket Bank BJB ceng. Ya, mun disebutkeun udah dagangan gara ganteng, tereh ganteng aing ge si pedagangna. Kan orang bingung nyebutna teuing AA, teuing emas, teuing dede soalnya gara emas keneh ceng. Tahu khususna orang Tasik mah wajib ka dieu. Pokoknya heeh. Ekrannya ya saacana. Urang disebut Kerang Ember ha. Alah anjing karena resep ieu teh dagangan. Kerang ember teh tadi nama erek di ditaplokkeun kitu ngaladanganna teh. Nah, terus nya rencanana ke depanna teh kitu. kan terjadi di Taplokkeun Belum, kan belum. mau rencanana Lah, kan ceng, celik-celik mah ceng juga dilanjut kita lairakan gitu tuh. keponakan. Oh, keponakan ceng. Kalau resep aja nu dagang lu tinggal. Tok yang ladies nu garaul nu ngarasa hit di Tasik tongpoh dulu ka dieu. Nu dagang kasep we ge. Da aing usaha mah nya maranehan nu geulis tinggal meuli nu cenah. Bener teh? Saporsina teh berarti sabaraha? 35.000. Saporsina 35.000 mun varian rasana Aya saus padang, asam manis, saus tiram. nah, saus padang, asam manis, saus tiram. Yang pedas pisan ge aya. Oh, berarti aya level-levelna nya, badanna nya. Level ini mimiki level hiji nepi ka jebleh mah bibir teh. Can ableh mah nya bibirnya. Kala urang ieu rek pesen nu paling best seller di dieu naon? Saus padang. Saus padang, ceng. Walaupun loba rumah makan Padang tapi tetep euy seafood ge Padang. Oh, ya. Dia baru pertama kali seafood anu aya disebut aja kaki lima nya. Otomatis harga 35.000 saporsi murah, ceng. Teuing di Batur mah coba mau menang sakitu pasti di atas 100 nya seafood mah nya biasanya nya. Rata-rata. Nah, ini 125 ceng rata-rata. Jadi cukup lah yang sekelas kurang kaum dua pama anjing jajan hayang seafood teu kabeh duit ka dieu. Bener. Tah, ceng, tinggal di kerang mah ceng salah leger kieu. Alah. Eta sakieu teh saporsinya. Nah, tadi lain toe ieu mah kerang ya. Bisa disaruakeun jeung toe. Kudu bisa ngabedakeun ya. Kerang mah tukar ieu. Mantap, Simping. Mana sih simping teh? Saya simping. Terus kerang darah, kerang hijau, kerang rebus. Oh, berarti campur-campurnya tuh hiji kerangnanya. Iya. Mantap. Nah, ceng ayeuna hayang apa cara masaknya juga kumaha. Tapi kita tinggal ya. Stereo ceng tempatna balersi. Ieu teh aya porsina teh aya porsi sakumaha wae teh. Aya porsi anu setengah,
porsi jeung porsi nu jumbo. Oh jumbo ari anu setengah sabaraha? Setengah, Anu 35 tadi sabar anu mana? 35 kan dia. Oh tah ceng 35 karena ieu setengah apa saporsi atau jumbo? Ya setengah. Oh iya setengah ceng. Lamun dina ember dina ieu Nah ember ieu porsi jumbo tah hargana 70. tah ceng lamun saporsi lamun versi non porsi jumbo mah saember ieu ceng hargana 70.000 wani ini. Loba atuh ceng saember ieu. Berarti porsi nanti setengah saporsi jeung versi jumbo nya Ya. hargana anu setengah 35.000 ya ceng. Anu saporsi Anu saporsina aya nu 50. oh anu 50, anu versi jumbo na 70. Beda-beda Saporsi 35.000. Heeh. Kami anu ukuran lebih ke saporsi 50, kami anu jumbo 70. Oh, berarti Nah ember 5, 50, 70 ceng marurah kene atuh. Gajihan maraneh malah loba duit aing mah pangangguran. Ya, bisa kabeli. Ceng ayeuna mah geus asok ayeuna mah meuli anu saeutik heula we. Da duitna eueuh ceng aduh. Meuli anu porsi ieu we nya heula. Tapi hayang kan ember kan ame ngeunah itu dah harga ember sugan bisa dikotor. ya. Lain atuh kasep-kasep daragang kunaon ieu teh. Mending main sinetron yang kurang. Kali ceng daragangna karasep ieu teh. Aing mun awewe udah bogoh. Jang ukti, jang anu racing, anu resep siput, tapi ekonomina kurang ka dieu, da malurah harga. Tuh ka dieu geuat. Ceng aroma-aromana rebah. Kan ieu lamun urang nu masakna bewok ka duruk ceng. Ah, ceng yo. Kita kerang simpingnya, kerang simping. Kita orang coba nih kerang simping. Mun ieu mah kerang hejo. Kerang hijau. Ceng, kerang hejo ceng. Oh, ieu nama geus euy. Ajib asli. Teh eleh ku kerang-kerang mewahnya. Yo. Euy. Jadi kan lamun di mama dahar teh jeung tempe jeung lodeh, heeh. Nah, Teh ieu bergiji ieu sekali-kali urang teh dahar ieu. benar. Dah. Dimasak manggih kerang tara. Ah, ceng, tahan rek masakna. Tuh, tah tempo tah, ceng. Ieu teh kami mah kurang teh naon cing. Teu make sangu. Bener, Bener sanguan. Ceng aya jagongan ceng Jadi kayak mas saran kan udah dagangan kudu ngayaan sangunya cengnya. Bisa. Bisa ya make sangu. Yang orang-orang anu itu bisa make sangu mah wajib kudu aya sangu teh bener. Kudu. Nah, yang si akang na yeung ke
supaya sanggup kayak makan. Oh, cenah di dieu kayak mah bakal aya cumi bakar. Yo, Banggar, cumi bakar. perlu dicoba deh nya. Kudu cobaan deui. Ceng jagongnya enak ceng. Kenanya? Orang jagong pilihan. Nah, Oh, iya. Ke biasa nama di resto-resto mah ieu hargana ngabeledak, Ceng. sebelah ada ingat kalau jajan kieu aja. Di atas 100.000. Jadi ya mah sakieu kur 35.000 sebeut. Ceng, Oh, renong tuh ya, ganasnya. Nah, euy. karena nanti juga nama jang progi panyegerna itu. Kuduna dirinya teh teh makel kejo, ceng. Heeh nya. Salah. Jangan orang tuh boga pamajikan anjing teh dimanfaatkeun. Bukanna ti jam sabaraha? Di jam 5 sore. Oh, nya bukanna ti jam 5 sore tutupna nepi ka jam 10 nya. 11. Oh nya. Bukanna ti jam 5 sore nepi ka tutupna jam 11. Ceng samarana ngeunah ceng karasa teh. Jadi ya mah samaran teh lain samara instan, Ceng. Lain anu geus jadi meuli di toko-toko gitu tah. Jadi ya mah langsung ieu di bahan-bahan pilihan. Jadi ngana ceng sorangan benernya. Naon deh ceng manehna ceng? Nah, Kok eta naon eta? sama. Oh, udangnya. Udang. Lain udang. Ke udangnya aya, Ceng. Asli, Ceng, teu kudu jauh-jauh. Kudu ka Pangandarannya. Kudu ka Pangandaran. Jadi oke aya alamat teh tadi Jalan Mitra Batik nomor genep hiji ceng. Haneut bisa didahar dia bisa dibungkus. Tah. Ceng tawaran nu saja kalau lebih hayangan ceng. Oh, nya. Kan iya mungkin ieu nya teh saran kanu dagangna. Ya. Kerang nu kieu teh hese mukana, Ceng. Mukana teh kudu diprek-prek heula ya. Tuh ceng. Tuh. Nah bisa Hese dibekek. tuh. Bisa dibekekkeun. Tuh dibekekeun ge hese tuh. Tuh. Oh bisa. Tuh can ahli di dinya Oh, bener. ngabekekkeun. Maklum, Ceng, parawan kene urang mah, Ceng Ceng. urang mah geus ahli. Si mah geus racing atuh, Ceng. Ya, mana nu Tuh, kumaha kan teh. kieu geus cobaan tuh. Tah nunggu ceng. Diledakkeun. Oh, ceng kemari ceng. Alah. Alah. Tah. Ceng, pabelit ceng. Ah. Loba kenal pot racing, Ceng, di jalan mah, Ceng. Duh, Ceng. Mun hayang apal, ieu kerang-kerangan teh daharan sultan di Prancis, Ceng. Berarti urang sultan ieu nya. Jadi orang Prancis mah ngabiasakeun dahar kerang teh yang kejantanan. Halus ya, Jang ngakuatkeun gitu ceng. yang halus yang brut-brut teh bukan apa. Tah ceng make teh tah. Oh, nya. Oh. Oh, panas. Panas, Ceng, euy. Terlalu bersemangat itu ya. Bekehkeun. Seukeut euy. Maklum ieu mah. Ah. Tuh. Tah. Aduh, mantap aya anak udangna, ieu mah duh. Aya nu sayana teh tah. Asli ieu mah. Gurih. Bisaan, Ceng. Ieu teh anu dagangna orang-orang bisa masak ieu urang teh bisa nya. Ayo bisa teh. Bisa tuh masak mah. Dog, cai, mie. Jadi kumaha Ceng ieu lamun dina nilai ieu nilai sabaraha ieu? 80 ceng. 80-nya mun 80. urang mah ieu Lamun dina rasa 80. Hah? Lamun dina Hah? sajian ieu ceng masih agak kurang 75 ada 80 lah. Soalnya can kan soalnya kaki 5 ya kagak buka ya. Nah, jadi acan maksimal aya naon syarat panyoelanana teh. Aya nu khususna geuning jeung nyongkel kana eta Maka mah keur pamajikan. nyongkol atuh ini tilu mah. Kan pamajikan Kel. kan tilu atuh. Makalah nyene keur saur ah. Jeng, naon deui berarti selain jagung ganas naon deui? Naon deui? nya. Lobana kerang hejo, kerang. Ya cukup lah ceng sakieu mah. Sok tah keur para ABG garis-garis kadar ieu. Ieu udah ragangna ge karasep asli ieu mah moal gagal. Rasa ngeuna nu dagangna ngeuna. Mantap. Nyerep euy rasana euy. Udah bisa muat. Sangguan. Sangguan gitu ah. Urang mah tinggal sangu ieu mah. Tah ceng, jang rasa. Ngeunah pisan pokona. Penyajian cukup balar sih.
steril lah pokoknya mah. Lamun cek didinya kerangna kerasa teh. Kerangna seger. Seger ya? Seger. Nah, Seger. sok aya ceng kerang anu mangpoe-poe Nah. nah, terus teu ditiiskeun teh geuning. Geus kurang seger mah. Ah, nu bau, nu geus bau mah ceng. Teu ngeunah kana mentahna ge ieu mah seger kana juara pokoknya mantap. Perlu marane coba ka dia Jalan Mitra Batik nomor 61. Ade tong poho. Nah, gitu merenya cengnya konten poe tadi kerang ember teh asli rekomen lah nya. Juara, pokoknya Pokokna juara. mah tina segi rasana ngeunah, tuluy hargana murah lah nya. 35.000 ceng. Cocok lah yang alurang mah yang Cocok. pemuda nu Mau yang siput, tapi nu hargana miring lah bisa ka dia kerang ember jalan Jalan Mitra Mitra Batik nya. Batik nomor 61. Nomor genep hiji tong poho datang ka dieu. Top pokoknya. Nah, pisan. Sakitu merenceng lah video beting ieu mah. Kayak bang idenya, idenya. Next neangan deui video-video anu. Iya bulan puasa ke bakal aya episode demo. Aya jika mah berburu takjil cing. Nya kayak orang berburu tajil lah. Neangan tajil-tajil. Daren-daren keur buka puasa keur tajil. Benar, juara. Oke. Bye bye.